nyaritakeun seorang waliullah Bal'am bin Ba'ur wakila cek sakaul mah nabi tapi nu masyhur adalah wali. Kehebatan Bal'am bin Ba'ur nu geus teu asing deui lantaran boga santri nage teu kira-kira 12.000 nu bisa hiberna 500 mun ngadua aras kadeuleu oyag-oyag. Eueuh hiji doa nu ku Gusti Allah henteu diijabah ku hebat-hebatna Bal'am bin Ba'ur. Tetapi sakitu hebatna Bal'am bin Ba'ur tipolesednya maut kafir iman teu kabawa. Na'udzubillah min dzalik wa bidzalik. Masyaallah. Sakadar dibobotohan ku dunya bisa diijabah doa sateh lantaran dina hate eueuh dunyaan, di jero hate eueuh rasa agung, di jero hate eueuh rasa mulya, nu ngancik di jero hate teh kaagungan jeung maha kawasana Allah. Rasa kituna otomatis doa diijabah. Tapi kuari diberi hadiah ku masyarakat jeung ku pamarentah kulantaran manehanana diberi hadiah teh titah ngadoakeun teu beres ka Kangjeng Nabi Musa alaihi sabab Kangjeng Nabi Musa deka negeri kelahiranana di Palestina nyana titah dakwah di Israel, tapi terhambat di jurang tih akibat doa Bal'am bin Ba'ur. Masya Allah. Poha iyalah Bal'am bin Ba'ur cinta dunia mimitina diberi hadiah ku raja ku masyarakat. Takwari ieu kan carita kamari bahwa Bal'am bin Ba'ur teh sakitu hebatna diberi ayat-ayat ku Gusti Allah. Boga ismul a'zam lumun dibacakeun teh karasa diijabahna ku Gusti Allah sehingga digunakeun anak kunyana teu beres lantaran aya hadiah-hadiah ti raja. Tigas le Bal'am bin Ba'ur fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawi. Ayat nu sakitu lobana di jero dada lepas seakan-akan eueuh we ayat dibaca mah dibaca ngan disungut doa dipake ceramah unggal peuting kunyana 2-3 panggung tapi teu asup kana jajantungnya baheula ieu mah sok aju kasinggung pansalakho minha kaluar nya tina ayat mantak daek babarengan jeung pamarentah nu zalim. Babarengan jeung pamarentah nu zalim mah masalah lamun urang beneran dek kana sehatanana. Tapi urang hayang babarengan teh hayang pamerena. Jeung hayang bersandingna dan lain sebagainya. Ieu tidak sawarena kiai nu cilaka, kiai nu ngadoakeun pamarentah zalim. Ngadoakeun kana kazolimanana cilaka eta kiai sanajan udang-udangna
deh bakul. Silakan. Masya Allah. Sehingga rarade. Di ayat bacakeun ayat. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalb. Allah karim. Walau syi'na lamun kaulan agung jeung lamun kaulan agung ngersakeun larafanahu maka niscaya kaulan ngangkatkeun ka Balaam bin Ba'ura diangkat ila manazilil ulama kana martabat manzilah derajat ulama. Jadi nak Allah ngangkatkeun jeung nurunkeun teh Gusti Allah nu agung sing hade. Walau syi'na lamun kaula nu agung ngersakeun larafanahu niscaya kaula ngangkat ka Balaam bin Ba'ura nu dibere ayat teh bihaku ayat diangkat ila manazilil ulama ka manzilah martabat darajat ulama dengan cara bi an nuwaffiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal. Masyaallah karim. Dapatak lamun ku Gusti Allah dibere taufik ngamal teh ngamal hampang beramal teh asal diuk maca sholawat jadi teh otomatis injection. Insyaallah itu otomatis asal diuk zikir asal diuk Quran dibere hampang penting hudang sholat baca Quran zikir dibere hampang. Pikiran naon ka sorga teu hayang ka neraka teu embung. Ieu mah geus bagus pokona mah beramal we ka Gusti Allah hampang geus kan urang mah kuari beramal teh hayang ka sorga embung ka neraka ya tah mah kelas TK tah mah kos kitu mah ya beramal kos kitu teh kelas TK sia kunaon eta ibadah we hayang ka sorga TK nol gede ibadah nu hebat mah lain kitu. Saya eta kunaon eta mah raja amat salat jeung segala macam Quran. Ih atuh ieu mah panita Allah bae. Mun sia hayang ka sorga bae mah nu sorga nu Allah nu rek ngasupkeun Allah kumaha Allah bae. Mun sia mah meureun mung ka neraka, urusan neraka eta mah urusan Allah. Ieu mah pokona mah deuk ngalaksanakeun parentah Allah bae geus sakitu urusan ka sorga jeung ka neraka kumaha nu bogana bae. Tah urang ngadegeun ngeunaheun. Tapi gak laksanakeun eta mah kelas wali kos kitu mah eta kelas wali mah kos ka itu ibadah teu hayang lantaran jelema anu masih keneh hayang unti mah eta mah budak letik ketika budak gering kemudian dek dibere obat hese bae diulik ku dokter nah ayalah bodrexin ieu obat ngan amis orok tah mah kos kitu mah tuh. Iya tah papais, iya dalam jerona iya unti, resep, ngadar papais teh resep ka unti na, ngadar papais teh resep unti na ya nangkaan dan lain sebagai cawan, eta orok mokos gitu. Ibadah ge iya teh aing mah resep biasa aya sorgaan, ya eta orok teh mokos gitu. Komo teman, iya lamun dibaca sekean, warung maju, tah mah, eta mah orok can lahir. Bagus parajas. Ikir carita keikhlasan. Aju menang tante gitu menang. Ikir carita ikhlas kelas tinggi. Menang mah menang bae daripada nya menta ka Gunung Kawi. Ye atuh bandingan maca ayat naon ieu ayat wa azin fil nasi bil hajiyatu karijalu ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amiq. Eta teh paranti ngaramekeun warung. Lamun warung kan warung bae. Urang boga toko, urang boga warung, urang boga material, urang datang ka nundutan berarti parah. Berarti nu meuli eta datang ka nundutan mah tuh. Tah sibuk mah ieu can kaladedan geus aya deui mul ieu can kaladedan ieu eta ngaran rame. Nah, ieu ayatna wa azin fil nasi bil hajj. Ya tu kerijalan bakal datang jelema di kulli fajin ami di berbagai daerah. Uji ada datang kabeh ka warung urang ngahutang kabeh. Beak geus kabeh.
nang saminggu tutup urang maju pede kunaon tutup ludas sampai akibat daun wa adzin pinasi teu benang kitu tah ngawiridan teu beres ngawiridan nu mantep tah ceuk kiai sabaraha ngawiridan we tah mah urusanna khususon atuh khusus tah mah teu meunang dibrejakeun di dieu ngawiridan sabaraha mimitina jeung tah mah kudu make sapi Cerek kitu beres sabaraha ulang ke sieu mararaju teu bari ibadah ulang geus nu aya ge teu kadahar lah cenah meureun kieu mah teu nyaho misi sok jus uzon ka aing tuh ieu horeg kersaning Gusti walau syi'na la rafa'nahu lamun kaula nu agung ngresahkeun la rafa'nahu niscaya kaula ngangkatkeun ka Bal'am bin Ba'ur bihaku ayat-ayat anu ku kaula dibikeun ka maranehanana diangkat ila manasilil ulama datang ka derajat ulama-ulama anu soleh lain sembarangan ulama carana bi an wafiqahu lil amal ku kaula dibere taufik daek ngamal masyaallah nu mahalna teh ieu urang taufik nu mahal mata kurang lamun ngaji tauhid fama syaa kana wa ma lam yasha lam yakun naon bae nu dikersakeun ku Gusti Allah pasti terjadi wa ma lam yasha lam yakun naon nu teu dikersakeun ku Gusti moal kajeun ku kumaha ge sebab Allah teh al fa'alul lima yurid nu sangat migawe kana kersana kumaha kersa anjeunna wae tah batuh wala mahroba li abdihi an masyati illa bi taufiqihi wa rahmati wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bi masyiatihi wa iradati ta eta udah mun ngaji tauhid teh eta tempat mabur tina maksiat ka Allah teu bisa urang dek kabur tina maksiat moal bisa kecuali ku taufik Allah kabur da jelema ti maksiat ku taufik